Bapak sareng ibu guru badhe ngalepaskeun hidup secara resmi ku simbol manuk Japati kasep geulis jimat awaki jejeg panceg 3 tahun hidup karena pansuka jeung duka diasih diasuh dididik ku bapak sareng ibu guru diwari cunduk waktuna mungkas lalakon di sakola ieu beral bilamia jung geram ngabu gira honta cita-cita bismillahirrahmanirrahim jung ngabu kawan-kawan ada hidup si emut pada wiwitan alur-lur Najapati hiber hidup kudu emut kana wiwitan. Abdi nula motok desa kumaos abdi bedang lontelang tetumbut kana piwurung ibu sok baha kana piwarak piwajang bapa 3 tahun abdi diwuruk disuhu ku ilmu panemu 3 tahun abdi diaping dididik diati ku rupi-rupi pangarti di barung ati nuwening ikhlas ridho sepi pamrih jasa ibu sareng bapak sadayana hamo aya bilanganana lircai saampar lautan mugian jasa ibu sareng bapak sadayana kenging imbalan Gusti Nu Maha Suci kiwari abdi rek pamit ayeuna abdi rek niang mugi dijajab ku pangdoa bapa dijurung ku pangestu ibu mugi ya rahmat waluya pileuleyan anaki gederna jantung oyagna jero dada dibarengan endeurna rasa katresna lahir batin dihampuran ku ibu jiwa ku bapa beral hidup geura Maryam geura beber gunjang-jang di Megamalang geura jugjug ilmu tuluy luhung geura sungsi pangarti mulih pati muga kahonta kabagjaan dunya rawuh akhirat amin. Terus kasih tulis hadap mayunan bapak sareng ibu oleh bapak kepala rawuh ibu yang tulang kadek mayunan ayeuna bapak kepala badhe kalungkeun medali ka hideung ieu simbol kang kalung anu nyanggeun pageuh dikalungkeun ka hideung sok sanos hidup terus keluar ti sakola tapi patali batin tetep ngantang nyanggeun pageuh lir ieu medali salajengna bapak rawuh ibu badhe kahiberkeun Japati sajodoh